A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa lil baitihi kiram. Wa ila hadrati khususan Nabiullah Hidir alaihi salam wa ila hadrati khususan Sultan Auliya Syaikhuna Syekh Abdul Qadir Zailani qaddasallahu sirruh. Wa ila hadrati khususan Syekh Salim bin Syamil wa ila hadrati khususan Syekh Nawawi Tanara Banten wa ila hadrati khususan Syekh Khalil Bangkalan Madura Sumailari khususan hadirat Syekh Kyai Haji Hasyim Asy'ari wa khususan Kyai Haji Ahmad Faqih wa khususan Zailani ghafarallahu dzunubahum usulihim wa pur'ihim bil barakatimul Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa thalithuha jeung ari katiluna tinu opat masul mushafi eta haram nyaba Quran. Wa huwa jeung ari mushaf kullun eta sakur-sakur ma perkara kutiba anu ditulis alaihi kana eta ma naon Quran lidirasatin karena bacaan walau amudan jeung sanajan ayana ma eta kayu atau papan. Lawahan atau papan. Jildan atau kulit. Kirotosan atau kertas. Wa kharaja jeung kaluar bidzalika ku itu mushaf atamimatun nawan yen jimat wa iya jeung ari tamimah ma eta perkara yuktabu anu ditulis pihak dina eta manaon sayun hiji perkara. Minal Qur'ani anu tetep tina Al-Qur'an litabarruki karena ngalap berkah. Watulaku jeung digantungkeun ieu ma ala rasi dina luhureun sirah. Masalan umpamana fala yahrumu makan teu haram naon masuha nyabakna itu namimah jimatnya. Wala hamluha jeung teu haram mawana itu jimat namimah. Malam tu sama dina salagi henteu disebut namimah. Mushafan kana mushaf urufan cek adat uruf adat. Faida kutiba mangka di mana-mana ditulis naon Al-Qur'an Kulo tegasna sakabehna Al-Qur'an
La yuqallu maka ulah diasungkeun. La yuqallu ulah diucapkeun, ulah diomongkeun. Lahu kana Al-Qur'an namimatun namimah. Naon namimatun namimah. Aduh. Wala sughura jeung sanajan leutik itu Al-Qur'an. Wa in qasada jeung sanajan wa in qasada jeung sanajan najasi jalma dalika kana eta baru ngalap berkah pala ibratali qasdihi maka henteu diitung-itung kana najana tabaruk. Nah, sakitu heula nya, salit-salit lah. Meh teh cangkel teuing. Cek kamari nya masih kene nyaritakeun pasal batal wudunya. Haram jalma nu batal wudu kamari haram salat, termasuk haram sujud sujud tilawah jeung sujud syukur lantaran naon kudu abdas heula. Alus-alusna sujud syukur gentong anu ujug-ujug sujud eta ning kamari nya. Sujud tilawah kamari. Udah apa teh urang sujud tilawah teh kumaha najan jarang kami gawena. Geus mah aya elmuna dina diri urang pan teu kaget deui bisi ka tengah-tengah salat ujug-ujug sujud. Eta apal elmuna bisi disangka teh aliran naon cenah eta. Padahal mah urang elmuna saeutik. Nah kudu diajar ngaji teh meh nyaho gitu. Meh apal. Udah kewajiban setik jaga mari haram jalma nu wudu teh 4 perkara. Kahiji haram salat, kadua haram tawaf. Nu katilu wasali suha jeung ari katiluna tinu 4 masul mushafi haram nyabak Al-Qur'an. Eta antal maksudna di dinya mah masul mushafi antal nyabak ieu nya beda mawa make aya ya mah keuna kitu adak eta teh meunang ngajan adak kumaha maca eta naon maca mah maca Al-Qur'an teh naon ngan disunatkeun dina maca Al-Qur'an boga wudu eta ai maca mah katempo ningali maca teu antal ai maca bisa wae pan kuno sejen atau ku batur muka nama yang kade dina muka Al-Qur'an ulah make ciduh udah dikitu tah ulahnya gitu diletak heula maranggeuleuh eta sarua jeung kurang hadek kitab suci ari ieu muka Al-Qur'an make ciduh make ciduh ya nomor katiluna nu batal wudu teh jalma batal wudu teh haram musab Al-Qur'an wa jeung ari mushaf kullu ma kutiba alaihi Qur'anun li dirasatin
anu disebut mushaf di dia anu diharamkan pantalna ka jalma anu batal wudu teh nyata wa kullu ma kutiba alaihi qur'anun li dirasatin sakur-sakur perkara anu ditulis alaihi kata ma Quran naon Al-Qur'an li dirasatin karena aya pamaksudan diajar ngadares bacaeun gitu. Ki Umar boga tugas ti guru nantinya titah nalar susuratan Al-Qur'an ditulis ku manehna teh dina papan. Wah, ameh ditulis atau dina naon dina papan tapakeun ameh katingali we tujuanna keur ame daresan we urang ngadares ya jadi katalar engke teh ku minang-minang teuing mah eta lamun ngamaksud keur diajar keur ngadares eta tulisan nu dina papan itu ya mah dina papan cenah walau khan jeung sanajan ayana dina papan sarua kudu boga wudu eta sarua sok sanajan dina papan da tadi teh ngamaksudna keur ngaderes eta keur diajar supaya katalar ieu mah dina panto supaya katingali we pasang katingali sarua anggar gitu. Nek nulis ane ulah sakaek. Itu tulis di mana we itu. Gitu. Orang kudu apik orang mah. Gitu. Lamun dina buku na kitab tulisan sholawat teh. Itu tulisan sholawat. Satungtung tulisan eta aya gitu. Maka ganjaranana eta Allah terus masihan rahmat ngalir satungtung tulisan. Tapi orang kudu ngaraksa deh. Ulah nulis dina buku sholawat buku nanti kamanakeun disoekeun dipake wadah gorengan. Ah teu meunang. Ulah nya. Mana kudu hati-hati tulis teh. Nulis Al-Qur'an kudu hati-hati. Nah buku, matak buku-buku anu aya tulisan-tulisan Al-Qur'an kade. Sing apik. Urang nu nyieuna, urang nu nulisna ari nyimpen di mana wae. Laun-laun kana wadah runtah. Eta mending kana diduruk we. Sabab naon? Bisi bahasa ngahinakeun. Ngasajajarkeun nyaruakeun jeung salianti Al-Qur'an kana teh. Komo tulisan teh dijual. Buku nanti dijual ka nya tukang rongsok. Yang tukang rongsok teh apaan geuninganan gitu. Mun bisa mah ulah nu kareu teh kajian diduruk lah gitu. Kadang dina wadah runtah tulisan surat alif lah ulah. Dina pada urang ngahormatinya sampai ta kitab suci Al-Qur'an. Najan tulisan aku orang dipinahkan disalin karena buku gitu. Gitu. Mesti resep gitu, resep tulis udahnya kaligrafi gitu nya. Nya khot dewani, khot nasak, khot sulus gitu nya kana parupa kan eta teh. Seni kaligrafi teh. Tadina tulisan-tulisan eta teh mun dina Al-Qur'an kade. Urang kudu bisa apik. Entong asal-asalan. Dina ngaraksana no hese teh eta. Tah,
Lamun mah ditulis teh dina naon cek tadi anu disebut mushaf teh kullu ma kutiba alaihi Qur'anun li daerah satin. Sakur-sakur perkara anu ditulis kana eta perkara Al-Qur'an kana naon wae eta dangdaunan kana naon kana daun cau kana papan kana naon itu ya anu maksud tujuanana li diros gitu dirosatin keur diajar keur ngadaras keur bacaeun keur apalkeuneun keur naon itu ya eta kudu abdas selesai nawawi teh kudu abdas kumaha cenah jangan lamun ieu mah dina kai janjian ya teh kai kaina kai jati badag di papan jati tulis Al-Qur'an ayatna wan hade supaya jadi pepeling orang supaya bacaan jadi katalar katanya kan diajar walau amudan jeung ayana perkara eta kayu sok sanajan kayu itu jadi sasanajan kayu tetap kudu boga wudu kusabab naon kusabab eta aya tulisan-tulisan Al-Qur'an. Ini kudu apik Al-Qur'an. Komacena aya mah dina papan tadi mah dina kayu bisa wae kayu buleud diukirkeun teh. Hiasan seni cenah emang seni mah alus, tapi ngan eta ku Al-Qur'anana leuheung lamun bisa ngaraksana. Ieu kudu bisa ngaraksana di hariwangkeun teh. Kusabab naon we saya mah ngaraksana. Mun dina ngaji mah istiqomahna anu hese teh. Gitu. Aing ngamimitian hungkul mah babari gitu kieu tangke ngaraksana ngurusna anu hese mah. Nu bangga teh. Dina papan kumaya walau khan jeung sanajan ayana tulisan eta pikeun ngadares eta pikeun diajar eta dina papan sami kudu boga wudu tapi ninggal kondisina heulang ke aya lah ya marek nulis teh ya keur ngadares teh naon hayang halus dina naon dina kulit aya kulit sapi wah ditulis tujuanana keur naon lidirasatin keur macaan keur bacaeun keur ngadares keur bacaeun keur diajar ngan disimpen ditulis nanti dina kulit sapi umata lamun kitu walau jildan jeung sanajan ayana tulisan eta dina kulit sapi dina kulit naon sami sarua kudu abdas heula dina pada kaapikan jadi urang ngahargai ngamumule eta tulisan sabab naon setiap huruf hijaiyah itu aya malaikat hafadho aya malaikat nu ngaraksa dina kitab Mamba Usulul Hikmah Imam Kharizumi katanya nyarioskeun dirinya aya huruf-huruf malaikat raisatul hurufil hijaiyah kan pamimpin huruf hijaiyah teh alif aya malaikatan kan gitu aya ngaran-ngaranna sagala eta dina eta kitab orang kudu ngaraksa ulah asal-asal orang nulis dina kertas nah naon itu culau salam cantik Assalamualaikum Rahman. Oh keur ngopi nah, jadi
tulisan-tulisan Al-Qur'an ulah disaruakeun jeung tulisan-tulisan nu seje najan urang nu nulisna oge. Sabab setiap huruf-huruf hijaiyah itu aya malaikat. Aya malaikat tafadol. Mata ku ahli-ahli ilmu mah tapi huruf alif 10 sikit dijajarkan jadi aya hasiatan pan. Gitu. Bil barkah. Sebut jimat. Wapak. Eta aya eta. Dina kitab Mamba Usul Hikmah katanya Imam Harizumi itu sedangkan Imam Harizumi teh pencipta Al-Jabar kan. Pencipta tapi eta seorang ulama sana made pencipta ilmu kedokterannya penemuna teh itu ulama teh. Itu ulama. Nah, penemu matematika itu ya, ngan di klaim hungkul nyata ke orang barat jadi mah juga barat negara rantinya padahal mah ulama umur dina Al-Qur'an sada dikarali. Nah eta makana teh kengeng walaupun saayat walaupun sakalimat. Gitu. Tujuanana keur lidirasatin keur ngaderes keur bacaan sanajan dina kulit sanajan dina papan sanajan dina kai tetep kudu boga wudu heula aokirtosan atawa naon atawa dina kertas lembaran-lembaran urang nulis tujuan gitu. Kumaha cenah lamun doa-doa anu sajen beda ya doa-doa anu sajen tapi umpami doa anu aya dina Al-Qur'an mah itu sami ya mah tulisan-tulisan aya dina Al-Qur'an. Saya nama model hadis ge sami urang ngamumule ngajaga. Ayeuna kieu we lah. Ki Jaed boga motor diinjem ku Ki Umar eta Ki Umar ngaraksa jeung ngajaga motor Ki Jaed teh seperti nu sorangan meni apik. Gitu. Apik eta Ki Umar teh. Katempo ku Ki Jaed. Gitu. Ku ayana apikna kana barang manehna eta Ki Jaed ka Ki Umar nepi ka salut takjub oge manehna menghargai ka Ki Umar ku ayeuna naon milu ngahargaan karena eta motor apik beda jeung kanu teu apik najis nginjemkeun ka cenah ka itu gitu pan lamun urang mah kana Quran teu apik jadi kira mah kanang dilarang jadi dosa tuh gitu. Entak baheula mah nepi ka disuhun Al-Qur'an teh. Eta. Lantaran dina pada ngaharga. Mulia kene Al-Qur'an tibatan diri urang. Gitu. Entong ditempo kertasna, dari kertasna mah sami gitu-gitu kene kertasna mah. Tapi nu ditempo naon? Tulisan-tulisan eta, keterangan-keterangan eusi-eusina eta. Ada sarua cenah buku Al-Qur'an ya. Nyai nempo kertasna mah. Tapi kan anu ditulis dina buku na eta nyarioskeun naon tah eta. Pandangan urang lain kana kertasna. Eta. Tapi ka disarwakeun jeung buku. Eta mendak kade urang. Tapi jadi sok sanajan ditulisna ao kirtosan atau walau kirtosan jeung sanajan aya dina kertas tetap kudu boga wudu haram urang teh boga wudunya bak eta kumaha cenah lamun ieu mah dasok aya tulisan Al-Qur'an teh dijadikeun tamimah dijadikeun jimat tujuanana bil barkah kumaha cenah lamun kitu teh wa kharaja jeung kaluar bidzalika kalawan mushaf beda deui cenah no kaluar saleh naon kaluar tina kalimat mushaf naon atamimatun nyeun jimat wapak dina kitab-kitab hikmah ning wapak teh balataknya kitab nu paling ipis kitab nyeun wapak teh kitab aupak ipis
Sareng sapina ge kanal sapina itu oh wapa kungku paragi anu aya di dinya tulisan-tulisan. Terus ayeuna dina Mamba Usulul Hikmah rada kanal ge sasenti setengah san Mamba. Aya nu kandal pisan kitab hikmah teh naon Samsul Ma'arif. Sami sareng aluan sakitu. Kudu abdas heula ditu. Wah, gitu. Aya kan Adia Robi. Kita hikmah teh. Tajul Muluk. Terus ayeuna seperti ka Atawali Abu Masar Al-Falaki. Gitu. Kita hikmah seberapa hiji kita hikmah. Nah, ditukil weh kitab-kitab hikmah. Ditukil canak digunakan jadi we mujarobat. Naon mujarab obat. Eta teh mujarobat teh tukilan-tukilan tina kitab-kitab hikmah eta teh. Eta nu pentingna ieu canak jadi canak tina sababaraha kitab nih. Gede. Eta mujarobat lamun paparage ya mah anu ti Kraton Yogyakarta mah aya parhimbon teh ngaranna teh Betal Jemur Ada Makna. Oh ya sababaraha cetakan anu sok diange ku Kraton Yogyakarta gitu aya. Eta aya itu cetakan ka sabaraha tahun 73 sabaraha jilab itu aya di Kraton Yogyakarta gitu. Usina teh kitu aya sami. Itu. Mun ngadamel bumi kudu kieu lamun tina pada itu ikhtiar. Ikhtiar kan orang hayang keberkahan keselamatan katanya udah ikhtiar itu tak kumaha cenah lamun ya ayat Al-Qur'an teh tujuan anak kerjimat litabaruki karena ngalap barokah kerjimat naon jimat teh waya jeung ari tamimah jimat ma eta perkara yuk tabu anu ditulis Pimadina taman nal sayun hiji perkara minal Qur'an tinal Qur'an. Tina ayat-ayat Al-Qur'an ditulis. Lita barukin karena ngalap berkah, taikeur ngalap berkah. Mah teu naon teh abdas oge. Pancek tadi cenah kudu abdas nulis angkat ayat tadi. Mana kudu abdas teh tujuanana keur ngadas keur bacaeun. Gitu. Tulis di napapan keur baca nama aya apalkeun ya katingali napapan gitu. Eta. Aya dijadikeun wapak mah dijadikeun jimat itu ieu teh naon teh abdas oge cenah. Lah ngan tujuan nagenan lain keur ngader eta lain tabarukeun karena ngalaper samade ayat kursi dina lukisannya. Dina dipiguraan dina kulit sapi nya ayat kursi. Eta tujuanna keur naon? Lamun tujuanna nang masang eta teh supaya keur apalkeun keur bacaeun urang tah berarti nyabak eta teh urang kudu abdas ngan lamun maksudna tujuanna eta ngalap berkah we ieu mah tina ayat-ayat Al-Qur'an eta mah teh naon eta abdas oge bedana mah paniatan anger nu ngabedakeun teh matak lamun aya hiji pagawean nu beda jeung urang eta entong waka disalahkeun kusababna data apa jero hatena mah Pernah beda pagaweanana kieu nah cenah kitu. Entong maka disalahkeun teu meunang. Sababna pamaksudanana dina hate. Pas sejaanana naon tak mal hafal urusan hate mah. Eta. Mata kurang kudu leuwih apik ulah gagampangan monis, ulah gagampangan nyaci, ulah gagampangan nyela, ulah gagampangan dalin dewan juri atuh urang teh. Eta. Nah pagawean nu saja nah cenah kitu can apa cenah. Ulah mereka taros heula maksudna naon tujuanna seperti kieu we heula aya hiji ulama ahli sufi nyali tasawuf eta ulama pemegang tarekat Qadiriyah Naksabandiyah setiap pengajian mun hadir ka pengajian rek jadi mustami anjeunna atau jadi penceramah anjeunna jadi hanya pembicara atau anjana jadi mimpin pengawasan manakiban itu ya anjana sok nganiatan naon nganiatan ngubaran awak jadi ke pengawasan ka dieu padahal anjana rek ceramah rek tabligh jadi mubalik anjana nganiatan hate dan nggak niat nggak bersihan hate nggak berani
Giri ka mana tolabul ilmi dia teh boga tolabul ilmi da eta mah geus boga kewajibannya ngan ku apik-apik anjeunna diterapkeun naon hayang ngabersihkeun hate gitu. Seorang ahli sufi, seorang ulama ana pemegang tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah gitu. Ayeuna nyeuna pada ngawurukan nganiatan anjeunna aya uleman pangaosan nganiatan kitu we dina hatena setiap kemarin itu nganiatan eta sehingga Allah ngabantu kana pamaksudan. Jadi kan inamal amalu binniyat tergantung kana paniatan pamaksudan naon maksudna eta rek mana ya rek ka Jakarta naon maksudna atau rek maling pasti bisa we eta dan pasti awak teh ngusahakeun kana maksud kadinya we yo gitu. Teu macan maling can naon kan polisi teh ngagebeg ge. Da pogo ge ya kasihan sarua. Sepertikeun jalma nu boga dosa dina motor boga dosa teu mau wasim teu mau surat-surat surat-surat motor katinggalieun ya STNK katinggalieun SIM katinggalieun ningali satpam bajuna sarua jeung polisi da ngagebeg eta. Ngagebeg astagfirullahaladzim antara nah itulah kayaan dina dosa teh ketenangan gitu. Makanya orang hirup tentu tenang we ku urang dia meureun diantarana loba dosa teh ya gitu. Kan anu boga dosa mah pae polisi liwat oge teh. Padahal polisi mah teh ka mana. Urang tos mau hayam ibaratna peuting teh. Teh aya nu apaleun. Jawab polisi, da kebeg ge jeung arek newak urang ngarasaan teh. Gitu. Saha ya dosa teh ya. Ibarat ge ya. Dina hate urang aya hate goreng ka hiji jalma. Kijae hatena teh goreng kaki Umar. Goreng ngan hate jeung pikir ke Umar jeung pikir kesal atang ngewa. Goreng. Padahal Ki Umar teh ke Umar jeung pikir kesal atang ngewa. Padahal Ki Umar teh naon gitu. Pangih we jeung Ki Umar, kumaha? Da teu bisa ngomong cicing we kan. Padahal Ki Umar mah teh naon. Nah eta jadina era ku kalakuan serangan tah gitu. Mentak kumantung paniatan urang hate urang nikmat jeung teu nikmatna kahirupan euih kana pikiran urang lamun pikiran urang inget kana goreng da kekebegan we atuh tapi lamun urang pesimis we nyakit nikmat gitu. Da yakin ari Allah mah moal mere nu goreng tapi ka mana ge lamun Allah mere nu goreng berarti zalim. Nah, itu terjadi ke orang na can bisa narima kenyataan waktu Gusti gitu. Seperti gaya aya jalma ngobrol jeung babaturan. Kang cenah. Napa non poek teh geuning kana teu poek, non teu caang, poek we teh. Urang leumpang na hararese cenah kitu. Kumaha cek nu sejen? Ngapa tengah poe jadi jam 12 caang eta ya. Ternyata naon manehna? Beureum. Paham tak maksudnya? Jadi Allah memere caang ka jalma ku sakurangna peureum teu karasa caang. Allah memere nikmat ka urang ku sahatena urang mah ka teu genep salepoek hate teh gitu. Jiga kieu ya. Aal nya mahal ya. Ulin ka baturan disuguhan lauk, beuleum lauk, disuguhan beuleum hayam segala endah hararaya di dinya. Nah teu ngeunah dahar teh. Apakah eta laukna nu teu ngeunah? Apakah anu barusuh? Lah teu ngeunah dahar. Lain dahareuna nu teu ngeunah, urangna nu aya panyakitan. Gitu. Nah, kitu ge Gusti masihan ka urang teh gitu. Nah, ieu teh kahirupan asa gitu. Sami itu, sami sandayana. Makana euih deui kana paniatan urang mah. Tadi dia ge nulisna tulisan-tulisan Al-Qur'an ditulis dina papan, kembali kana niatna. Nulisnya di papan jati HD diukir. Lamun niatna urang niat lidirasatin niat karena keur ngaderes keur apalkeuneun meh katempo wae maka wayahna di mananya pengeta kudu wudu
wudu heula ngan lamun niatna li tabaruki karena ngalap barokah tina eta huruf-huruf Al-Qur'an, nah eta mah teu sawios teu wudu heula ge kitu. Pada kitu-kitu keneh nya anu ngabedakeun naon? Paniatan urang nu ngabedakeun teh. Gitu. Tadi teh ya kan. Nah, tak lamun aya nulis jimat ulah waka. Wah, naon jimat ge heula tempoh heula. Gitu. Tempoh heula dasarna. Kakumaha jelema Islam bedegong yakin ada percaya maka Gusti anger. Nah, gitu. Ayeuna kieu wah teu meunang cenah eta sabab naon? Kudu ka Gusti Allah ketenangan itu teh Gusti Allah kita. Musyrik cenah lamun orang sumber ketenangan orang tina naon? Tina makhluk. Coba ayana gede ka ditu ka Ciranyang kakarek nepi ka Rawaselang. HP tinggalin, duit tinggalin, tenang mah. Musyrik tuh. Itu tetap bisa dikatakan itu musyrik kata kumaha. Teu meunang make batu ali make gulang cenah percaya jadi dia bisa menyembuhkan. Hari ayeuna mah loba justru kongkorongnya ngayakinkeun matak dipeser ge bahwa ieu pikeun pengobatan. Tapi tadi disebutkeun musyrik. Gitu kan? Gitu. Tah sok aneh-aneh we tah jalma. Ada kemusyrikan itu ulah sepintas ningalna gitu. Makanya made tamimatun made jimat gitu nya. Dina anya jimat wapak itu ya mamawa wapak. Wah musyrik cenah mamawa wapak ceng teh. Sebut musyrik teh kumaha? Gitu. Nu ngaji heula nu nyan. Jadi nu disebut tamimatun teh nu disebut jimat teh nya disebut jimat tamimah nyata naon wahya mayuk tabu piha syai'un minal qur'ani. Ma eta perkara yuk tabu anu ditulis piha dina eta manaon syai'un hiji perkara minal qur'ani tina Al-Qur'an anu tujuanna naon? Li tabaruki tujuanna ngalap barokah. Ditulis dina kertas dibawa teu naon teu boga wudu ge mamawana. Ditulis dina papan dipangpangkeun made aya namanya dina kulit jadi hiasan ninganan dina ayat kursinya dina ieu saya teh ninganan anu dikacaon jadi difiguroon itu ieu tujuanna naon tah eta anu kudu dipariksa mah lain etana tulisanna lan urang hate urangna anu kudu diromekeun mah lamun hate urangna tujuanna naon dirosatin keur ngaderes keur bacaeun supaya non supaya apa katinggal bisa maca kayak jadi kumaha itu nya diapal inget tujuan akadenya maka di mananya pengeta kudu abdas heula ngan lamun tujuan li tabaruki karena ngalap barokah teu nanaon kitu. Ayeuna aya nu dagang bonteng dibeli kualan bonteng dagang cengek dibeli cengekna terusan urang ngarujak cek alan teh ngarujak cengek na dihijikeun apa teh nya ribet teh kira-kira nyalahkeun kana dagang mah hah maneh nah setan dagang ujub dagang ria dagang takabur dagang sombong dagang jahil dikurang dirawatan nyalahkeun setan mah tah kitu sagala rupa ge kembali ka tak tulisan eta ge kembali kana niat urang pamaksudan urang gitu. Maksudna naon ieu? Mata kana hiji perkara teh tong waka nyalahkeun. Ya jelema nya nu kieu naon entong waka naon tanya heula. Entong berdasarkan otak urang, berdasarkan pemikiran urang lantaran pemikiran urang didasarkan ku hawa nafsu lamun nafsu ngewa ada ngewa we anu halus ge. Jalma lamun keur nyaah kana gorengna jalma lamun keur ngewa kana kahadeanna oge itu eta jalma lamun nafsu diukurna lain ku wahyu urang ditu lain nah eta baik diukur ku wahyu mah rek goreng hade tetep hade goreng tetep goreng sok sanajan bijil ti jalma nu kesel urang kesel kata ai hade mah hade we akui. Wah, ada teman formalitas gitu, saya teman gitu gini kan.
Apa ya aya naon tah berarti kan. Mantap balik deui kana paniatan urang. Nya dina Al-Qur'an ge sami gitu. Wih deui gitu. Ya, eta. Watu laku jeng digantungkan gitunya jimat teh digantungkan tulisan teh ayat kursinya dipangpangkeun lah dipangpangkeun ala rosi dina luhureun sirah kurang dipake kowe baheula mah disalapeun kopeah ningan si abah-abah baheula mah punya nyimpen duit teh kopeah baheula mah kopeah aya isi maya naon doa-doa pargi wiridan teh salemar-salemar kopeah kepinu kopeah teh gitu kopeah itu. Gitu. Mantap, lamun rek ngawirit buka cokot baca asupkeun kana kopea. Gitu eta. Masalan umpamana ya. Palaya rumu makan teu haram masuha naon nyabakna itu tamimah nyabakna jimat nu tadi itu ya. Karena naon walaupun tulisan Al-Qur'an karena li tabaruki ngalap barokah teu haram nyabakna ge. Ngan lamun karena lidirosatin mah karena rek ngaderes haram kudu abdas heula kudu wudu heula ngan lamun tujuanna ngalap barokah henteu kita beda-beda teh kisah kitu tah mantap kembali kana hate urang maneatan urang ka dituna teh jadi jauh kana teh perbedaanna teh gitu. Wala hamluha jeung teu haram mawana namimah dibawa na pesak pas rek ngompol disimpen dilaan leos ya duit 500.000 na dompet tinggalin nepi ka najis cenah ngomong mesakan deui isim nah kumaha tak cenah aya isim dina dompet pas hayang ngompol disimpan mepek teh dompetna teh tinggalin gitu pan eta aya isim mah tara dilaan ngompol teh ada isim mah cenah kudu dilaan waktu aya duitan seueur tah contoh eta dibawa teh haram mamawana oge gitu. Malam tu sama dina salagi henteu disebut tamimah musapan kana musapur pancek huruf Faida kutiba maka di mana-mana ditulis non Al-Qur'an wa itu Al-Qur'an kuluhu tegasna sakabehna Al-Qur'an la yuqallu mangka ulah diomongkeun namimatun kata Qur'an eta jimat Aal rajin nulis Al-Qur'an timimiti surat Al-Fatihah nepi ka surat Anas timimiti bakna harap huruf bismillah kalimat bismillah nepi kanan sina surat minal jinnati wan nas berarti tungtungna teh huruf naon sin mimitina tina huruf naon ba dina bismillah pan gitu Al-Qur'an mah nya keun tengah nama walaya talato pokona mah tengah nama nu beureum gitu teh ditulis dina buku teh tamat nulis ti mimiti surat Fatihah nepi ka surat Anas kumaha lamun kitu wayahna ulah nyaritakeun yen eta jimat wah rek nyen jimat misalkan gaya misalkan ate kritis ya kana jimat teh ngarti cenah eta tulisan Al-Qur'an gede manfaatna sok sanajan huruf-huruf anu ditulis alif ba dipisah-pisah gitu tapi pengaruhna gede cek teh aing mah rek Al-Qur'an mah ditulis kabeh mah di bawah gitu jadi jimat teh meunang eta ulah eta ulah disebut jimat eta mah entah Al-Qur'an we dasarayana apa eta gitu pada bahasane ulah jeung mamawa isi mah geus mamawa Al-Qur'an kana gitu eta ulah eta tak dina kitab-kitab hikmah seueur nya model wapak bismillah berkahna teh anu al-ikhlas berkahna anu udah dina mamba itu dengan di mamba Samsul Ma'arif mamba de Robi wah itu seueur lah aku mah opak mah kita bawa opak hungku opak mah
Orang melah teu maka ngaji nu karar itu maca Al-Qur'an ge balelol kene. Apakah ngaji hikmah meunang? Meunang, tergantung orang kangen naon kamangfaatanana gitu. Kangen dolim mau lah, tong borong ngaji iya Al-Qur'ane keur dolim mah teu meunang ngaji Qur'an keur dolim. Jika anu dina surat Al-Fil. Hayang ngadolim jelema maca surat Al-Fil cara-carana kieu nepi baca sisi wahangan kieu make kusik bacana sekian itu. Itu teu meunang ngadolim. Maca Yasin 40 balik carana kieu make mamayitan make gitu baca Yasin 40 balik leung kusik kita sampai ka salat mayit. Itu meunang itu. Ngadolim. Entah paeh apa tuh. Nah, itu Al-Qur'an. Bisa. Gitu. Tapi itu meunang ulah. Jadi suatu gambaran unggul pelajaran bahwa itu Al-Qur'an kembali karena ngagunakeun bisa hade bisa goreng digunakan kan hade lebih hade digunakan kana goreng lebih goreng bener teh jelema teh gitu. Jadi sanes ku tulisanana cara ngagunakeun urang hate urang tulisan mah gitu-gitu keneh gitu. Dan lamun tema ditulis kurang eta Al-Qur'an ti mimiti bismillah surat Fatihah nepi ka sina surat Anas huruf sina surat Anas ditulis sadayana eta mah ulah disebut jimat jimat masa potong nah alif pungkul naon alif nepi ka lamun manulis huruf bismillahirrohmanirrohim dipotong-potong sahuruf-sahurupan huruf bismillahirrohmanirrohim itu 18 hurufna ya 18 hurufna sampai sarang jumlah malaikat jabaniyah itu aya usulina kitab Ad-Dirrobi asana gitu pamit lepat ditulis nepi ka saseurna teh 313 disimpan di tempat usaha maka berkah cenah eta usahana teh cenah gitu. Tapi cara-carana ya doa-doana mau dibejan tapi turutannya. Nah, aya cara ditulis. Itu kan litabaruk ngalap berkah. Itu ngalap berkah. Nah. Jarlah katanya. Dalam sadayana ditulis itu la yuqalu lahu namimatun gitu. Faida kutiba maka di mana-mana ditulis naon Al-Qur'anu itu Al-Qur'an kuluhu tegasna sakabehna Al-Qur'an la yuqalu maka ulah diomongkeun lahu ku eta kana Al-Qur'an namimatun eta jimat ulah kana Al-Qur'an nyebutkeun jimat. Para ge ngagodoan aya setan mau Al-Qur'an yo jadi jimat setan teh sieuna. Cenah. Gitu. Lain sieun ku Al-Qur'ana tapi sieun ku jalma-jalma nu ngamumule Al-Qur'ana digunakeunana lah setan ge leuwih pinter maca si Al-Qur'an ayat kursi paragi naon nyingkahkeun setan cenah jin itu ya hiji mangsa barudak kasurupan dar teh dipangmayakeun ayat kursi lebih pintar kene nu kasurupan tibatan anu erlingna gitu. Lebih bisa gitu. Itu leuwih nyaraho. Katanya. Leuwih nyaho. Jadi lain tulisanana nu dimaksudna eta aya pangaruhna teh. Ya ayat kursina bisa nyingkahkeun setan cenah kitu, lain tulisanana lain. Mata kentong gagampangan, beda jalma beda eusina. Gitu. Beda. Ayeuna ieu doa dibaca ku ieu mah jadi anu naik ke urang teh jadi nanaon padahal kitu-kitu keneh bacana jadi lain tulisanana kade rasa mahabbah kana eta kalimat gitu rasa ngahormati rasa makena nah eta jadi lain maksud lain tulisan aya kan setan jurik-jurik sieun ku ayat kursi makanya lebih pintar justru si Al-Qur'an leuwihnya pamana nama ngan beda niatna gitu. Beda teh niat urang. Mata urang jeung jalma nu sejen maca Al-Qur'an nu dibacana sarua tapi paniatana beda hasilna keneh.
Kembali karena niat orang masing-masing mata bersihkan hati orang, bereskan niat orang supaya hasilnya halus. Panjang nu dibacana Al-Quran, nya nu dibacana mah Al-Quran. Tapi ini niatna goreng mah. Gitu. Yang ada tadi teh tina surat Yasin sekian balik carana kieu nepi ka nyeun mamayita nepi asupkeun kusik kitu kieu tata cara anak kieu aya doana khusus. Eta pan eta jadi dolim eta modar eta maka batur. Atau surat Al-Fil, daripada di wahangan, dia dibaca lagi, itu Al-Quran kayaknya. Gitu. Ajengan daya mah Al-Quran lagi letik, mada andarun letiknya, andarun banyak Quran letik. Ayat itu di bumi, itu lah berapa senti, 3 senti gitu. Letik kata Al-Quran. Karena neta, apakah keur lidirasatin? Apakah kernaon? Mungkin teu eta Quran nu leutik keur ngaderes. Hah? Mungkin moal. Entong boro nu leutik nu gede ge kedua nu katingali ge komo nu leutik. Gitu. Tapi ke sok sanajan nu leutik eta Al-Quran ulah disebut jimat. Gitu. Ulah. La yuqalu lahu namimatun walau sagura. Ulah diomongkeun, ulah dicaritakeun lawan eta Al-Quran itu jimat, namimatun naon jimat walau sagura jeung sanajan Al-Quran eta leutik ulah aya boga Al-Quran leutik kenang-kenangan di sahanya. Ti mimiti Quran anu ukuran 3 cm itunya 3 cm gitunya. Terus rada ageng itu aya itu nu leutik itu. Kadang-kadang sudah mau katempo. Tapi omat katanya. Ulah tapi ka disebut jimat teu meunang. Gitu. Oh jimat ya Al-Quran dijadikan jimat ya gitu. Kagak apa. Ngaji deui kita. Jadi supaya nyaho gitu. Dan kan ngaji teh ngabebenah urusan dohir, ngabebenah urusan hate, ngabebenah urusan urang ka Gusti, tujuan urang gitu dibebenah. Urusan dohir ku ilmu fikih, jadi beresan fikih na jeroanana ku ilmu tasawuf. Terus keur tujuan urang ngamaksud ka Gusti supaya nganyahokeun eta ku ilmu tauhid. Mata wajib ain, fardu ain tilu ilmu eta. Ilmu fikih, ilmu tasawuf, ilmu tauhid gitu. Wajib eta ngaji. Ayeuna misalkan ya pamajikan rutinan milu pangajian, tempo lah pangajian ngaji naon? Kurti bang sholawatan katanya misalkan sholawatan. Sholawatan mah sunat. Gitu. Terus ayeuna dicaram kudu jadi salakina teh. Aku wajib bener turut anu jadi salah. Mata ngaji oge engke tingali ieu anu dibahasna ilmu fikih tauhid tasawuf belum ilmu fikih wajib ain. Teu meunang teu bisa diwakilan ngaji. Model cukur bisa diwakilan teu? Cip wakilan ka tukang cukur gitu cukur. Teu bisa. Gitu. Teu bisa diwakil. Dahar ku leman. Wakilannya dahar itu lah. Teu bisa. Nah itu ngaji sarua, teu bisa diwakilan. Emang daftar hadir mah bisa wae ditulis di wakilan. Teu hadir tapi kan tetep gitu. Kehadiran dirinya lain wae dina catatan. Tapi ngalengeusina kewajiban urang dina eta waktu hilang. Komo lamun geus dawam, urang ngajakeun pangajian geus biasa. Ti jam 8 nepi ka jam 11 2 jam. Biasana rutina sajam ngut-ngutan, da mah maksakeun we. Gitu kan? Banyak urang. Tina 24 jam atau dipenta 2 jam lah. Gitunya 2 jam lah gitu. Banyak rek eleh. Eta. Maksakeun. Urang dawam. Nah berarti waktu teh urang geus dihargai tah 2 jam eta teh. Gitu. Terus dihargai, dihormati itu. Insya Allah waktu-waktu nu 2 jam eta manfaat ke urang dunia di akhiratna. Insya Allah pasti eta lantaran ku urang digunakan. Coba lamun digunakan karena main slot. Gitu. Ya minimal orang ngehargaan waktu we gitu. Mata kamari ninganan
haram jalma salat teh haram migawe salat lamun teu wudu lah. Nu batal wudu haram migawe salat. Tapi bisa teu wudu heula ketika eueuh cai jeung eueuh taneuh eueuh alat-alat keur tayamum teu naon salat we ngan di mana panggih jeung cai jeung di mana panggih jeung taneuh lawan panggih jeung cai sok abdas kodoan salat nu tadi. Najan tadi entos salat. Panggih jeung taneuh sok tayamum salat kodoan salat nu tadi. Sabab tadi mah salatna lain salat karena pagawean tapi karena ngahormati waktu gitu. Terus saya Nawawi gitu, Pak. Jadi ilmu fikih mah fleksibel lah. Untuk baku gitu teh gitu, ente. Aya keringanan, aya rusuh, aya itu iya gitu. Batak dina masalah fikih mah ulah loba cempanan gitu. Sabab seueur pahamna. Wa in qasada jeung sanajan neja ya jalma dalika eta tabaruk palagi brotan maka henteu dihitung li qasdi kana pamaksudan. Tulikeun deui alogatna. Kaudag teh? Kaudag, atuh kaudag berik. Qala parantos ngadawuh sa Ibnu Hajar. Sa Ibnu Hajar aya Al-Haytami Ibnu Hajar tanya aya Al-Asqalani gitu. Ibnu Hajar aya dua. Wal ibratu jeung ari anu disebut anu dibilang-bilang fi qasdi dina ngamaksud li darsatin ngadres wa tabaruki jeung neja ngalap barokah bihali eta dina tingkah alkitabatin keur nulisna dunama ba'daha henteu tingkah saenggeus nulis. Urang kan nulis dina papan da keur nulis maksudna naon eta gitu. Model diajar nyen wapak oge pan teu asal-asalan atuh. Oh. Dina aya nama mbak usul hikmahnya itu nama mbak usulnya kan ada Imam Hrizumi keterangan dari Imam Hrizumi. Sedangkan Imam Hrizumi itu penemu Al-Jabar tuh ceur ulama-ulamanya kan sok diklaim ke orang-orang bule teh nih do nama badaha henteu tingkah saenggeus nulisna wabil katibi jeung kalawan anu nulis linafsihi karena awakna ya katib aw ghairu atawa liana katib tabarwan karena Allah taala aya bila ujratin tegasna kalawan teu aya buruhan wala amrin jeung teu aya nu niat wa ila jeung lamun teu tabarruin pa'amri maka ari anu dibilang-bilang itu niat kena kabeh au mustakhiri atawa anu ngaliekeun kana kitab ngulikeun Qala Nawawi partas ngadawuh sa Nawawi sa Nawawi Tibyan dina kitab Tibyan wasawaun jeung sarua bae masa nyabak si jalma nafsul musafi kana datiahna mushaf. Engke kapenak ya lamun urang balanya ti Quran ti pasar abras heulan teu. Di tukang kitab mah jigana abras wae nya. Mana bete Tibyaninya sawaun sarwa wasawaun jeung sarwa bae maso nafsun nyabak si jalma al musafi kana datiana musab al maktubi anu ditulis
awil hawasiya atawa kana pirang-pirang pinggiranana awil jilda atawa kana jilidna wa yahrumu jeung haram masul kharitati haram naon masul kharitati nyabak bungkusna Al-Qur'an. Jadi seletingan ini namanya. Wal gilapin jeung kantong Al-Qur'an. Wasundukin jeung petina wadahna. Iza kana di mana-mana bukti fihinna eta tetep dina tilu salasah al-mushafu naon al-mushafu aya Al-Qur'an hadza ari ieu yahrumu huwal madhabul muhtaru hadza ari ieu yahrum ay haram nanu di luhur tadi wa eta ari hadza al madhabu eta madhab al muhtaru anu dipilih ayat sok dibaraca teh ngalogat teh tara teh sok ditempo baca ini lembar tapi ari diajar ngalogat mah rek kaharti tulis pokona mah gitu nya ingat cerita ti heula teh ninganan atut keur ngaji cenah katanya keur ngaji udah ngalogat tuh bisa nulis naon agama ajeng kan eta digambar ya digambar kitab teh henteu dekeun leungit di imah di babawa we na hiji mangsa muka kitab hayang muka kitab meureun eta jalma teh dibuka kitab ingat kita agamar ajengan eta dina kitab teh bisa ngagambarna kitu nya eta ingat kitu manehna nempo kitab dina eta kitab aya gambar ajengan anu ditempo mah gambar ajengan dina kitab tapi na pikiran memorina inget deui waktu harita ajengan keur nerangkeun hiji ilmu gitu. Jadi tulisan-tulisan urang eta bisa jadi jembatan. Sok sanajan teu kaharti, nyai keur nulis nama. Keur nulis nama kaharti. Najan curat coret kumaha gitu. Mentak tulis pokokna mereka harti rek teu kaharti gitu. Supaya jadi bukti engke di akhirat teh. Ngaji teh pernah ngaji mana buktina tah cenah naon baca teu bisa anu penting aya buktina eta tulisan sok sacoret gitu entak bahasana nyoret sok sanajan kumaha tetep we urang kudu naon aya bukti di mana bieu teh oh teh qala Ibnu Hajar qala partos ngadawuh saha Ibnu Hajar wal ibaratu jeung ari anu dibilang-bilang pikos dilidrasatin dina nejana bacaan ngamaksud tadi teh nya kan tadi ngamaksudna teh nulis teh ngamaksud keur ngaderas bacaeun atawa litabaru luki karena ngalap berkah gitu. Lamun karena ngalap berkah mah teu naon teu wudu heula oge gitu. Tah saur Syekh Ibnu Hajar mah anu ngaibaratkeun kana ngamaksud lidarasati keur ngaderas wa taburung jadi ngalap wa tabarruki jeung neja ngalap barokah ta eta teh bihalil kitabati eta dina tingkah keur nulis. Jadi ngamaksud nulisnya teh naon ya ayeuna misalkan kieu urang meuli kaligrafi ya nya ditapalkeun eta nu nulisna maksudna naon maksudna gitu. Lamun maksudna ngalap berkah teu naon teu wudu ge nu nulisna.
Eta lamun ngamaksudna keur ngadaras maka wajib wudu lah. Terus urang nu masang da nu nulis nama batur urang nu masangna kumaha etanya urang nu masangna sebagian nu masangna urang teu naon lantaran naon litabaruki ngalap barokah gitu lolobana kadinya masangnya kaligrafi pasangkeun naon keur ngalap berkah we ieu rata-rata gitu masangkeun meuli toko kaligrafi pasangkeun. Nah sahur Syekh Ibnu Hajar tadi aya kalimat litabaruki ngalap berkah, aya kalimat lidirasatin karena ngadar tah ngamaksud ngalap berkah jeung ngamaksud ngadaresna teh saur Syekh Ibnu Hajar mah dina waktu bihalil kitabati dina tingkah nulisna eta Al-Qur'an. Gitu. Jadi ketika nulisna ngamaksudna naon nulis eta teh gitu. Nah ngamaksud litabaruki ngalap berkah lidirasatin atawa ngadaras tadina waktu nulisna eta nu dimaksudna. Gitu. Kumaha cenah lamun ieu mah sanggeus nulisna eta pamaksadan kadinya teh. Kumaha cenah lamun kitu tah nama badaha henteu cenah eta mah sanggeus kitu sanggeus nulis mah henteu. Eta keur nulisna maksudna naon geura? Eta kan. Ai urang pan mun masangkeun urang mah teu nulis, geus beres tulisan eta mah teu naon. Jadi eta mah urang ngalap berkah teh lain ngalap berkah ku nulisna, tapi ngalap berkah ku masangkeunana eta kaligrafi ibaratna gitu lamun tulisan-tulisan ayat kursi gitu. Ngalap berkahna teh. Mana adanya. Jadi ari keur nu masangna mah etanya eta seuseurna teh kana ngalap barokah. Wabil katibi jeung kalawana nu nulis li nafsi karena awakna ya nu nulis agore atawa liana nu nulis tabaruan karena Allah. Itu. Jadi kudu lillahi ta'ala we eta mah. Aya bila ukhratin tegasna kalawan teu aya buruhan wal amratin jeung teu aya anu niatna teu nu dimaksud gitu hayang diburuhan hayang naon gitu nu aneh-aneh gitu nya. Au mustajirihi atawa anu ngulikeun. Itu sarua apa ngamaksudna naon maksud ngulikeun ya. Lan panuliskeun kali ayat kursi ya. Nya ngamaksudna rek naon ngulikeun eta ala nulisna ngamaksud naon deh gitu. Eta mah keur urang berarti nu paling utama urangna ngamaksud eta teh keur naon ya. Nitah eta teh nitah nuliskeun teh. Gitu. Jadi ketentuan nama engke aya dina naon dina hate urang pamaksudan urang gitu. Pamaksudan urang qala Nawawi partos ngadawa sa'an Nawawi Imam Nawawi PT bianin dina kitab Imam Nawawi wasawaun jeung sarua bae masa nafsu nyabakna si jalma kana datiahnal mushaf al maktubi anu ditulis awil hawasi atawa kana pirang-pirang pinggirna awajildi atawa jilidna sisina Al-Qur'an jilid
Saur Imam Nawawi aya ulama ya nya ulama aya Syekh Nawawi Al-Bantani aya Imam Nawawi. Imam Nawawi. Imam Nawawi itu seorang ulama besar, salah sahiji juru bicarana madhab Imam Syafi'i. Itu Imam Nawawi. Aya Syekh Nawawi. Ngaranna ulama ngaran Nawawi itu aya dua. Aya Imam Nawawi, aya Syekh Nawawi. Aya Syekh Nawawi orang Banten, Imam Nawawi orang Timur Tengah. Waalaikumsalam. Ari anu dicarioskeun di desa Imam Nawawi Pitibyanin dina kitab Tibyanin. Tadi nu di luhur naon saur saya Ibnu Hajar. Saur saya Ibnu Hajar ngamaksud kana ngaderes jeung maksud kana ngalap berkah teh ketika nulisna jeung atawa ketika urang nitah mang nuliskeun gitu. Maksudna naon eta? Tayana saur Imam Nawawi. Saur Imam Nawawi mah sawaun jeung sarua bae cenah masuk dina masalah nyabak Al-Qur'an kudu wudu heula, ngusap Al-Qur'an kudu wudu heula teh. Nah, al-maktubi anu ditulis eta awahawasi atau kana pirang-pirang pinggirna Al-Qur'an. Jilidna awajilda atawa jilidna. Anger nyabak jilidna oke. Wayah rumu cenah jeung haram masul kharitatin naon nyabak bungkus iya Al-Qur'an aya naon aya wadahan dibungkus Al-Qur'an teh. Ijaen boga Al-Qur'an dibungkus Al-Qur'an teh wah di hade-hade we nya. Urang mah Al-Qur'an tara diurus kitu kieu dibacana ge tara. Nepi ka bulukan alur lomari teh. Aduh. Bener tan. Ingat aya nu masihan Al-Qur'an teh 80 sikis matus asal. Bingung atuh dah loba-loba ting hiji bagikeun gitu kieu. Aya nu nyuhunkeun. Oh, orang cilaku cenah. Cenah cek abdi cenah nyuhunkeun 10 sikis. Mangga ngan satu syarat baca. Ngulang. Kada keurnaon ceng eta dibaca mah itu dalin hiasan Al-Qur'an mah. Ingat. Terus keur nulis ieu ngadamel buku naon hari teh hijib latif asana teh. Waktu aya nu nyuhunkeun. Ega asal dibaca, mun teu dibaca teu ridho ceng teh. Begitu. Ulang. Ada keurnaon atuh menta kira teu dibaca mah. Tah nyepeng atawa nyabak bungkus Al-Qur'an age sami cenah teh. Eta. Wayah rumu jeung haram naon nyabak bungkusna Al-Qur'an wal gilapin jeung kantongna wasondukin jeung petina di petian. Di wadahan di petihan. Iza kana di mana-mana bukti pina eta tetap dina tilu eta naon mushafun Quran. Quran dibungkus. Tah nyabak bungkusna kita tetep kudu wudu heula. Quran teh di kantongan. Nyabak kantongna ke kudu wudu heula. Ieu mah di petian. Boga peti jero Al-Qur'an aja Quran teh di petian wadah. Jadi peti di dinya teh wadah Al-Qur'an teh tah nyabak petina ge kudu wudu heula. Eta. Sabab da jarana aya Al-Qur'an. Eta itu cek saeta hadal wal madhabul muhtar. Naon ya eta haram eta ari eta madhab anu dipilih. Tapi aya deui cariosan wakila jeung dia caritakeun layah rumu cenah teu aram hadis salasana eta nu tilu eta wa
doipun ari caritan eta doib aya nu teu wah cenah jipatina mah teu nanaon teu wudu heula eta mah doib ai saena wudu heula walaupun kana peti waalaikumsalam aduh lebet ah sehat tah petina eta kudu heula gitu. Tapi aya cenah nu nyarita teu kudu cenah teu haram nyapak petina mah. Tapi saur Syekh Nawawi eta mah doib cenah. Keukeuh kudu wudu heula sabab itu wadah Al-Qur'an. Eta. Kumaha cenah lamun dieu mah ditulisna papan walau kutibal Qur'anu fil lawhin. Jeung sanajan ditulisna eta dina papan. Eta. Pahukmuhu maka ari hukumna papan hukmul mushafi sawaun hukmun eta seperti hukum mushaf sawaun sarwa bae qallal maktubu saeutik naon ditulisna au kasron atawa loba hatta sehingga laukana lamun bukti ba'dul ayati naon sawarehna ayat kutiba anu ditulis ya sawarehna lidirasatin karena bacaan jam sabaraha ieu wah liwat teuing man semangat teuing wallahu a'lam bishawab enjing deui lah